Kunaon mah ulang-ulang wae jika nu hayang kawin ting hayang naon eta jiga hulang-hulang sieun loba pikiran di dinya mah kunaon bulan puasa kieu mah pang berangkeun tong loba pikiran atuh nyata itu kabayangnya lamun tengah fake gitu nya ieu minum sop buah ai kana ieu halo segala mata beunah gara teh beli sop buah teh atuh dari puasa euy buang ya kieu lah tapi ngarokok erek ngarokok yang erek atuh berarti eta ge sarua teh puasanya aduh eta ampun ayo teh di ditu ngarokokna eta si mang ieu deui wae teu puasa dewe kemarin teu puasa ayeuna puasa kadua teu puasa keneh geus berangan teueun ini ada tai-tai kalau bukan ini cuma tuh teh aduh teh sabar teh urang di kota raja heula nya mun aya eta teh mun eueuh mah ngajeng we bye bye dewe nyumput sama dia main di lemah bodi trawe gitu modal HP jeung kuota mun pas kabeneran geus bea kuota nepeng wifi kata tangga upload sapoe kurang manis dan buka puasa kalau daun cawah ke kebon jane lamar jadi pagawe bulan puasa Godin mana jadi ngan? Wah itu puasa banget tuh. sekarang itu puasa kayak nyarikan suka aku aja ayo balik ah ayo udah kalau daun cau Wah jadi ya kayak sangat engang ayo sembilan kayak mana kalau puasa sih mang kunaon eta mang atuh da eta bulan puasa mang kudu puasa tuh si kali pohon ya puasa atuh tuh dipiceun kumaha ieu teh ye ada mah aja puasa aya dikit dia ini ayo minum buah-buah menurut puasa kok ayo tempos ya oh peta rete kayak ini gue tentang puasa tuh siap kamu beja pokoknya ada puasa dua nenek terus jam 2 buat tengah selapa lagi aduh bila kene kamar gitu ini sare heula ya pas udang pas adzan maghrib sare heula ya Allah alhamdulillah ada maghrib euy aduh kepala saya naon nek teu puasa nih puasa adzan maghrib orang maghrib kumaha teh kali itu jam 3:04 saat batal tuh acara puasa tuh baik yang milik ada maghrib itu ya tutup puasa orang makan minum seserian puasa tuh barudak Puasa. oh Puasa. mangga puasa tuh Ayo kita kan untuk puasa tapi ngopi. turun ada baik puasa ayat
Lu mah itu euy. Aing cairan deui ah. Buang gelo jelema teh aing gampang ngaruh wah. Dasar gelo. Anjay.